neangan barudak yuk antar yuk. Ham aing sok nulih teh di sawah euy, sok ngangatan cai. Oh, aya apa tuh? Bukan aya apa. Oh, ya. Tuh, pan barudak, kebenaran aya euy. Siap, Bos. Dayan ka. Yo, Iya. Rek naon jalan? Sarua. Hidung kolot urang teh ngajual sawah. Heeh. Ya urang bingung euy, nu meulina. Tuh, ente erek. Uing, Heeh. sarua kolot urang ge euy, usaha kana kerupuk teh keripuh. Aya ente lu erek. Euy, Komo urang kalau urang usaha kerela ripuh kieu ai masalah yang harapan mah sanggupeun ngan heuyeun na duit na tak kaya teh yang Mang teh erek teh. Euy, duh. Ai sawah indung ente teh panu ieu lain. Oh, nu eta. Naik dijual. Jual tuh butuhan duit teh euy. Nya geus ek panen ya. Heeh. Sapedeung deui. Heeh. Meureun ka kieu wae. Bejakeun ka indung kolot ya teh nya. Kolot heeh. Keun wae. Sawah mah di hareupan kurang. Heeh, atuh ke kudu bejakeun heeh. cair lu, cair ya mah euy. Bejakeun wae. A few moments later. Tungguan teh wae tuh indung urang nungguan di imah nya kumaha tuh. Urang pantai janji eka imah ka. Ih, teh atuh kumaha tuh ayeuna? Pan urang kamari ngawadul teh kieu kalnya. Heeh. Urang siap ka keun sawah mawang hareupan ku urang. Terus Sugan tek dibeli sawah teh. Ai diberi mah duit di mana urang atuh eka. terus ayeuna Pan di hareupan dua peuting yo. kan.